Saur Imam Syafi'i ad-dis salihin walasta minhum la'alli an anal bihim syafa'ah. Saur Imam Syafi'i ajak wajeng bere adab-adaban pasian batur supaya beradab jalmi anu soleh sok sanajan anjeun dan jalmi soleh nitah mah soleh we sok sanajan urang jalmi soleh teh supaya orang bisa kenging sapaatik jalmi anu soleh. Orang teh jalmi soleh tapi orang kabatur masih jadi jalmi soleh. Jang tong nurutan kami tong nurutan ibu baheula ibu karasa baheula jadi jelema kieu mah entong nya sok we sok sanajan urang can jadi soleh nitah batur mah soleh we. Wa bid'atil asi walau kunta wa kunna sawan pin bid'ah. Urang ulah nitah ngajon ka maksud. Ulah ngajauhan, ulah nitah ngajon ka maksiat. Kudu nitah ngajon kana maksiat. Ngewa kana maksiat sanajan urang pasti kene aya kana maksiatan. Urang teh ngewa migawe ka gorengan teh tapi urang goreng. Ulah nitah ade, nitah goreng, kudu nitah ade. Sok sanajan urang can bisa ngeureunnan. Urang teh tukang mabok misalna ieu mah tukang mabok. Cukup sorangan we ulah ngajak batur. Sabab lamun ngajak batur ngajak deui. Nu ibadah Pak dosana. Lamun urang misalna rek maksiat ulah apaleun batur sorangan we. Rek zina sok sorangan we ulah ngajak batur. Rek mabok sorangan. Rek judi sorangan tong ngajak batur. Sabab lamun urang ngajak batur urang geus tobat tapak urang can tobat eta masih kena jadi dosa non transparan. Urang teh tos tobat tina zina, urang tos tobat tina mabok, urang tos tobat tina judi eureun teh eleh wae teu meunang panyakit eureun urang teh ari babaturan urang nu diajak urang teu can eureun itu dosa jariah. Dosa jariah anu teras luncur ka urang. Mami lamun rek maksiat sorangan we. Ngan lamun ngajak toat, ngajak hade, ajak batur. Urang teh keur kedul, batur amal, pahala terus sa urang. Urang ngajak tahajud. Urang ngajak saum. Ibu engke salap di Muharram urang saumnya. Ya. Dina Asyura ajenganna mah teu puasa, kan bae teu puasa oge, nu penting ibu saum we eta nitah batur saum, urang teu saum nya. Sok sanajan urang teu amal, panitahna ge meunang pahala. Batur aramal, urang teu amal, ari sae nama urang amal, da maksudna kitu. Ya kitu ge nu nyatakeun amal. Tapi sok sanajan urang can bisa amal, ngajak mah kudu we. Bisa jadi urang disalametkeun ku pahala anu jariah. Sok sanajan urang eureun dina amal eta kurang tarna rempo batur amal rasa pahala